Jang, ayo. Ayo ka dia Giro. Ayo. Sang, saya nama. Oh ieu teh jangan ieu sasajena. Oh, jadi sadana Lin, pun kudu mawa. Oh jangan kanu tangkal. Heeh. Anu wae teh. Teh mah kopi, rokok, sukro. Nah, sukro. Da cenah ngadangu mah jurig da bekian amis. Nya kitu. Heeh, beki ngemil cenah. Balik. Bener. Penting manahekeun. Oh iya pati apa? Yap. Ulang ikhtiaran nya. Udah cobaan heula. Yuk. Tah, ieu tanggal teh. Mana ieu? Yuk. Heeh, cenah geuning. Dari keramat Balik ah. asli nggak? Iya, tanggal keramat teh. Sok atuh yuk ah. Sok coba na. Sudah nanya. Heeh. Kumaha itu jadina? Bukan bisa teh. Bukan bisa teh. Sugan kumaha ieu? Teu bisa euy. Bayar kumaha we lah. Simpenna di dieu kitu eta sasajena. Tereuna we lah. Sok simpen lah. Cak. Sok atuh jangan ngitian ja. Apa euy? Heeh, sarua Udah urang dinya we lah. Siapa apa? Apa nya kumaha urang nu kararieu mah. Lah, kumaha we bisa lah. Heuh. Assalamualaikum lawe tuh. Assalamualaikum. Ji pengen ngeganggu. Assalamualaikum. Punten abi jadi saya sebenarnya ngeganggu. Ya abi ka dieu tiluan teh bade maksad karuhun di dieu. Nuhun laras. Abi teh hoyong nya intina mah hoyong digampilkeun segala rupi pamaksadaan abdi. Yang digampilkeun dina rezekina sareng barudak teh nya manawi kitu nu kagungan tempat karuhun di dieu ngalancarkeun pamaksadaan abdi. Kunaon situnya yang bengar tapi nyemat tangkal. Itu pangintennya. Nah iya panginten ti abdi sareng ti barudak kangge timbal balikna intina mah lumayan aya salit-aliteun. Percaya Ya gitu we. manawi ngartos lah intina mah kitu pangintennya. Yang dilancarkan segalana. Nah eta intina mah kadinya abdi teh aja kemana aja Lah, geus kembali ke lawe. iya betul Tinggal nungguan deh. tinggal nungguan hasilna nya sugan Segana itu. kitu panginten karuhun-karuhun di dieu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba kan dia. Anjing, cara tenawan. Wah, langsung dijabah euy. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyir euy. Belum sia eta sendi jabah sia anjing. Nyembah tangkal teh euy. Alhamdulillah. Dompetnya euy. Aing heula aja nu aing teh baheulana aja. Aing heula aja. Urang mah. Urang ide nanti urang. Pangheulana manggih ge urang. Urang mah Urang. Ini sekira bagi tilu nya. Sok lah bae lah daripada ada orang tadi nage tiluan ieu. Balik lagi mah. Oh iya balik Kan ayahnya. Oh iya. Belanjakeun. Anak euy, kalau sini Kita sama jerona gereja gereja. Wah, pasti. Kita gereja. Kalau kayak mah bisa nempok. Oh ya, di mana di mana? Nah, ini jadi lah. Raman. Nih. Bisa kabeli naon ieu mah. Pasti. Mana yang naon? Miliaran. Aing mah pokona mah yang meuli Fortuner pokona mah. Urang yang Pajero urang mah. Orang mah kuning awewe euy. Sok lah pokona bagi tilu pokona Tilu yang nama bagi rata. Buka. Nih. Oh, amplop teh kan lu. Beli rokok ah. Buka we nya.
Wah, anjing teh goblok. Hei, udah mana? Kain mah euy. Kamari urang teh kieu pan kajengan nih. Oh, apa? Urang teh bikin amplop. Heeh. Wis cenah ieu. Astagfirullah. Kumaha nya? Hitam po anjing. Urang karma meureun. Naon? Naon pun apa sih? Aduh, Astagfirullahaladzim. Anjing. matakna boba ulah sagawayah kitu hirup teh. Aku mah tuh dah orang boro-boro jang bayar kajengan. Tadi ngomong ke orang aja. Tadi ngomong ke orang wae kemarin mah. Aku mah eta ini. Kacau anjing. Ini kita jadi beli Pajero teh ampun. Jadi meuli Fortuner teh. Goblok ieu dompet teh. Anjing teh sugan tayaan. Aku mah we. Tah enak mah ieu we. Kagok lah jangan pintas we. Ini mah. Geus pusing lah kieu mah. Ulah neangan dukun. Pikirahan enak. Aya nu alus di ditu tuh. Yang anggar ngamplop deui urang teh buka duit. Aduh. Karma merenya orang anjing. Sugan eta bisa dieukeun, bisa di pay letterkeun di 2 bulankeun mayarna dicicil. Dicicil. Di mana ya jangan non? Di mana ya dukun make QRIS da ese. Aya sugan atuh. Sugana sun bisa emangnya. Jang mayarna boga. Kayak lamun urang geus hasil, urang mayarna mayar make bunga. Oh, iya apa tuh? Kira Kira sasado we ti ayeuna mah. Ka ayeuna ka dukuna langsung. Dukuna teh aya belah ditutup. Dekeun ieu, dekeun Cijengkol. Jengkol. Heeh. kamu cerita ka imah ada kan mah. Moal daekeun atuh. Tuh urang mah cicing itu jeung kamari ini. Moal daekeun geus wayahna orang kudu ka ditu. Ya apa Kudu tuh? ka tempatna langsung. Ya apa tuh? Cobaan. Era urang teh mana naon? Baiklah urang dekeun sasado we daripada siga kieu sok. Heeh. Kan balas ya kalau nulisina nu kieu patut astagfirullahaladzim. Tuh. Doraka ieu mah gitu kamari. Ya apa tuh? Apa orang ka dukun we kagok lah urang ieu. Goblok cuan teh menang ieu teh alus. Nih sudah. Ya apa tuh sugan we? Ya apa? Dan tuh kabar itu tuh kabar daerah deket Cijengkol. Jauh karena apa? Numpang lah bae lah. Repot, Tuh kan, bensinan motor lagi kan kemarin. Oh kemarin beakeun ya. Heeh, apa? Yap.